Kunaon yang beb? Kunaon si tebet mewek na? Abi dicarekan piraku cenah. Abi teh goreng patutnya hidung hirup deui cenah. Teu ngeunah neng jadi kitu-kitu. Anjing teu apaleun ngomong gitu Asli aing. cok peti teang jelmana. Saha? Teu apaleun aing saha we nya jeger pedas. Aing teh bisa pergi gitu. Anjing teh goblok teh. Wani-wani yang ngeledek aing si Apan, si nya si Kipli. Ku aing mah didodet. Tah. Jelema ieu sok dikumahakeun. Jadi sia nyarekan kabogo aing ha? Henteu Maksud sia teh nyebut kabogo aing goreng patut hidung hirup dia. Lain kitu. Naon sia teh? Sia ge can apal aing kitu dia ha? Deui heula aing ngomong. Da aing mah teu ngalih ngomong sia tadi aing nyebut di. Cope santuy aing dia. Duit deui heula Geus enak mah. Puas neng. Sia mah cenarikeun aing. Si pahe deui aing mah teu ngomong kitu. Astagfirullahaladzim. Kunaon deui yang beb? Tuh, siapa nyarikan aing goreng patut si anjing teh kapok ngomong gitu. Piraku tidak urang teh seueuris kieu geus rek dandan demi maneh. Tetepkeun aing sebu goreng patut. Teh. Hayu ku aing. Ku mah urang apal hideung, urang hideung kelut pakadek-kadek jeung aing kuan sia. Atuh ulah wa ka Oi, apa Kipli? Ngegorowan bo. Naon maksud sia nyarekan di kabogo aing goblok. Aduh. Aing geus sabajaan. Sekali deui sia dangukeun heula ye da ieu mah sabenerna mah heureuy. Heueuh. Aduh anjing. Plak. Ieu barudaknya sok subscribe, like and comment. Karunya sia teh aing karek euting subscriberna matakan ge bantu. Bantu naon sena subscribe, like and comment. Urang sumanget nyin video tah sok mun teu subscribe ku aing hideungan banget sok hayu dadah.